anu wajib diimankeun teh, nu wajib dipercaya teh nyaeta bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam parantos diisrokeun ku Allah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Oge parantos dimi'rajkeun ku Allah, diangkat nganggo eskalator cek basa kiwari. Ya, di Masjidil Aqsa ka langit ka hiji ka dua dugi ka tujuh dugi ka Sidratul Muntaha ka aras. Subhanallah. Ninggal ke surga, ninggal kana neraka. Ahli surga, ahli neraka kauninga ku Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, eta mi'raj. Dugi ka nampi salat anu 5 waktu dina waktos mi'raj teh. Allah. Daya surga dicawiskeun ku Allah keur bangsa jalma, bangsa jin nu iman. Najan imana di kotoran waktu di dunyana ku doraka. Warna-warni kemunkaran, warna-warni maksiat, warna-warni kezaliman, ngaran dina atina aya percaya penuh ka Allah oge ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya penuh karena segala nu didhawuhkeun ku Allah ku Rasulna termasuk tanda-tanda kiamat. Kan? Bakal lungsurna Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kaluarna Dajjal dibunuh ku Nabi Isa engke. Ya. Bakal dohirna engke Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi radhiyallahu taala anhu. Bakal kaluar Ya'juj wa Ma'juj, kan? Bakal bakal nepi ka kiamat teh. Tah. Ieu anu geus terkandung dina aqaid sama'iyat. Yakni akidah-akidah anu ieu akidah-akidah teh dasarna adalah pangdenge urang, sama pangdenge urang tina dawuh Allah sareng tina dawuh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dasarna hadis sahih mutawatir. Pahami ku urang sadayana. Nah, apana eta ngalakonan dosa? Nah asup ka surga keke bakal asup ka surga. Walaupun ngalakonan dosa, walaupun dosana kacida lobana, kacida gedena, keke ngaran aya keneh iman mah bakal asup ka surga. Eta geuning aya keterangan jalma anu maksiat diancam ku seuneu neraka, bener. Tapi ancaman can karuhan jadi. Ya. Ancaman can karuhan jadi. Kumaha artina? Mun bae Allah ngahampura moal jadi tah ancaman. Ya. Ari hampura Allah Ta'ala aya anu langsung dipaparinkeun ka hambana tanpa make sabab. Aya anu dipaparinkeun ka hambana anu ku Allah didamel heula sababna. Naon sababna? Di antara nu jadi sabab teh nyaeta syafaat pertulunganana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atanapi syafaatna salah sawios nabi, salah sawios rasul. Atanapi syafaatna salah sawios wali, salah sawios ulama, salah sawiosna anu mati syahid. Sabab reng-rengan eta mah ku Allah dipaparinan wewenang tiasa nyafaatan. Ngan yes kekuatan, kemampuan, kekuasaan tiasa nyafaatan
ieu sadayana atas izin ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nupang payuna dipaparinan izin ku Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nu bisa nyafaatan di mungguh Allah angin kalawan izin Allah. Hartina bakal aya nu diizinan ku Allah. Saha nu pangpayuna diizinan tiasa nyafaatan? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabada eta izinna ti Nabi urang. Allah. Nah. Jadi menangna hampura Allah teh kalayan syafaat. Aya pembelaan sumping pangampura Allah Subhanahu wa taala. Mun teu dihampura ku Allah, mun teu aya nu nyafaatan seorang pun tong boro dosa loba jeung gede, dosa leutik kacida oge keukeuh kudu asup heula kana neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ngan jalma nu aya imanan najan asup kana neraka masih tetap aya ujungna di nerakana. Bidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin dan min khardalin min iman. Bakal keluar tina seuneu neraka jalma nu aya dina atina ceuk basa Sunda mah sarebuk samerang bulu tina iman. Kan? Tapi urang tong hayang keluar tina neraka. Sebab keluar mah kudu asup heula. Muga-muga we sing dijauhkeun tina neraka. Oh. Ieu dongeng ahli surga. Ari eta neraka nar. Neraka teh naroka. Kan? Nar, naon nar teh seuneu. Nar teh seuneu, sagala rupana teh seuneu, alam seuneu we eta mah. Taneuhna seuneu, hawana seuneu, caina seuneu, dadahareunana aya sang seuneu kitu. Na'udzubillahi min dzalik. Sagala we nar. Seuneuna oge neraka teh seuneu nupang panas-panasna. Saking panasna seuneu neraka na'udzubillahi min dzalik hideung warnana. Jadi neraka mah eueuh caang. Kan? Ai di dunya geuning seuneu teh matak jadi caang tinu poek oge. Apan ieu mah geus diasupkeun heula, di es heula, di freezer heula, cek bahasa urang mah. Mangrebu-rebu tahun, kan? Dek diteteskeun ka dunya teh di freezer heula. Oh. Wah. Prosesna oge ieu heubeul. Heubeul prosesna oge nepi ka jadi seuneu nu bisa dialap manfaat ku urang di dunya. Kan? Anu mana ieu seuneu di dunya teh urang geus moal mampu nandanganana. Tah maka nyaritakeun seuneu neraka, kan? Eta mah seuneu dunya we, bisi urang pajar kuat ku seuneu, gitu kan? Eta we heula anan rokok kainya kana pipikeun. Ya, seuneu rokok atawa obat nyamuk kenyacos kana ti pipi. Sanggup henteu, kan? Di mana tuh sanggup tak wawanianan ieu kana neraka. Ta'udzan ku urang. Ya. Jadi alam neraka mah poek we caang. Poek. Seuneuna ge hideung poek we. Catat ku urang. Matak disebutna ge zulumat. Naon zulumat teh pirang-pirang kapetengan. Kan? Pirang-pirang poek. Tasaha jalma anu rek jadi ahli neraka, naudzubillahi min dzalik, maka di dunya atina dipoekeun heula ku pirang-pirang poek.
Moal bisa jalma asup ka surga, gitu kan? Lamun teu dihilangkeun heula ieu pirang-pirang kapetengan. Tugasna para rasul alaihi wassalatu wassalam, tugasna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tugasna teh eta ngaluarkeun jelema minad dzulumati ilan nur, tina pirang-pirang poek ilan nur kana cahaya. Ari surga mah alam cahaya. Kan? Matak moal bisa jadi ahli surga mun ati urang diantepan sina poek. Naon ari nu jadi cahaya? Nu jadi cahaya teh ilmu. Ilmu ti pangeran, al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya. Di dia perluna urang ngaji milari ilmu teh. Tah, urang kudu syukur. Ku Allah dikeresakeun make daek ngaji ka ulama. Urang kudu syukur. Anak-anak urang make dikeresakeun daek ngaji di madrasah. Riyadul Atfal. Jadi anu disesepuhan ku almarhum guru urang sadaya. Pangersana Al Ustad Ujang Miftah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Anu muga-muga mantenanana sing diguyur ku hujan rahmat ku Allah. Ayeuna acan 100 tahun. 100 tahun. 100 dinten. Acan 100 dinten. Nembe pribados. Zarah heula sadaya. Ya. Anjeunana nuju meneng. Kalintang miharep pribados dongkap ka dieu sababaraha kali dikeresakeun ku Gusti Nu Maha Suci dikabulkeun dua anak nanging anjeunana kedah aya heula di alam barzakh. Insyaallah niat mantenanana mang tahun-tahun kapungkur janten ganjaran mantenanana. Hadirna pribados di dieu mun bae ditampi ku Allah, sing ditampi ku Allah, bakal ngocor ka anjeunana. Ya. Terus diniatan ku anjeunana. Alhamdulillah. Dawuh deui. Hayang asup ka surga mah iwahati atina we dicaangan heula ku ilmu. Teu bisa hayang asup ka surga ku harta. Teu bisa hayang asup ka surga ku jabatan dunia. Teu bisa hayang asup ka surga ku gelar. Teu bisa hayang asup ka surga ku sohor. Teu bisa hayang asup ka surga ku gagah, ku pinter, ku kasep, ku gelis. Teu bisa. Teu hayang asup ka surga mah ku ilmu. Da abdi ge sakola milari ilmu. Lain ilmu dunia. Tapi ilmu pangeran. Kumaha ilmu pangeran teh ilmu anu mana ku ieu ilmu ati urang bisa nyaho ka Allah. Anu bi mana ku ieu ilmu ati urang jadi nyaho kana cara ku maula ka Allah. Nyaho kana janji-janji Allah, nyaho kana ancaman Allah, nyaho kana perintah Allah, nyaho kana larangan Allah, nyaho kana dawuh-dawuh Allah. Ati urang jadi nyaho kana cara ngaraih cintana Allah, ngaraih ridhona Allah, ngaraih welas asih Allah, ngaraih hampura Allah. Kumaha carana ati supaya bisa tepang sareng Allah. Kumaha carana ati bisa caket sareng Allah. Kumaha sangkan urang bisa jadi ahli surga na Allah. Salamatina naraka na Allah. Ta eta ilmu eta ya. Lain ilmu tentang dunia. Sing inget dunia mah ku Allah rek disirnakeun. Urang nage ku Allah rek dikeluarkan di alam dunia
Teu lila kabehana ge caricing di dunya teh. Tong jauh-jauh guru urang sadayana. Yuswana kirang ti 50 tahun. 40 salapan sahana pun pribados. Ya? Yuswanya danana. Tuh. Kurang reret. Anu parantos pararupus. Reret ku urang atuh. Kakatuh kakenca sok reret kahareup ka tukang sabudeureun urang. Nu bisa nahan malakal maut. Beunghar moal bisa ngahalangan, jabatan moal bisa ngahalangan, gelar moal bisa ngahalangan. Kabeh tukang olahraga nage najan cek carita olahraga matak sehat, kan? Matak panjang umur paeh kabehana ge. Dokter nage kabehana ge maot jeung dokter-dokterna. Bener henteu? Bener henteu? Tah sok catet ku urang. Catat dina ati sanubari ku urang sadaya. Catat sadaya. Maka lamun urang ayeuna ngesian ati ku ilmu tentang dunya na gerek ditinggalkeun ku urang. Di mana bus ka alam kubur aya ilmu alam kubur henteu di sakola. Aya eueuh. Aya ilmu salamet di alam kubur di sakola. Ayana kuduna di madrasah Islam. Sakola ge sakola Islam we. Alias ngaji ilmu pangeran we. Sing ingat. Dunya teh ieu poe. Maka sakur ilmu anu berhubungan jeung dunya poe kowe anger bae bisa cang najan urang geus disebut ilmuwan oge. Urang boga gelar profesor ati teh poe kowe anger da caangna ati mah ku ilmu Allah. Nyaho weh ka Allah bray we caang ati teh kitu. Kahartos henteu? Tah catet ku urang. Matak eueuh deui carana hayang asup ka surga, hayang tepang sareng Allah angin ku ilmu we eueuh deui, ilmu Allah. Teu aya cara lain, teu aya cara lain. Jadi kudu kumaha tuh dulpeuna mah nya kudu ngaji we ka ulah mah. Dan kitu we dulpeuna mah. Teu meunang aya kelah, teu meunang aya kelah. Teu meunang aya istilah abdi repot teu meunang. Ari hayang asup ka surga mah. Kan? Namun urang ayeuna mau ngaji naon kelahna repotnya mau tidak mau tikusruk we kana neraka. Kan? Atuh dah ieu teh abdi teh pada melan repot nepi ka cul ngaji mau tidak mau tikusruk we kana neraka. Dunya eueuh nu dibawa grepeknya. Menang hese capek, hayang boga imah, hayang boga mobil, hayang boga duit dan sebagainya. Oh, udah dibawa kabehana ge paeh mah. Teu. Ayeuna rek nyalametkeun naon apana ilmu jeung amalna lain. Ari tara ngaji narek menang ilmu. Ya moal atuh. Menang ilmu ti mana hore. Kahartos henteu? Mau tidak mau temenang aya ekol apapun temenang ngaji mah temenang. Nepi ka dina hukum fikih kabeh para ulama ahli fikih parantos netepkeun dina urusan kan ngaji nyiar ilmu anu wajib awewe menang kaluar ti imah tanpa izin salakina. Mun salakina teu ngawurukan bag-bagan ilmu pangeran keluar tanpa izin salakina teu dosa. Dengekeun tah lalaki. Dengekeun. Bisa disebut pamajikan salah
gawe teh ngaji we ka ditu ka dieu kan. Dengekeun beda jeung pamajikan ustad, pamajikan ajengan, pamajikan santri da diurukan ku salakina. Kan? Lamun ayeuna urang rumah lain ajengan, lain santri-santri acan, teu bisa ngawurukan keur urang sorangan ge kurat karet bodoh keneh. Wayahna pamajikan urang jeung urang kudu ngaji ka ulama. Kan? Wayahna pamajikan urang sekali deui jeung urang kudu ngaji ka ulama, anak urang kudu ngaji ka ulama. Mau tidak mau. Mun urang ngahalangan pamajikan ya, tina ngaji ka ulama, urang teh doraka. Kan? Geus urang doraka, urang kudu nanggung dorakana dosana pamajikan. Mun ku urang dilepas pamajikan urang teh diizinan weh, jika ditu mah ngaos ka ditu ka Pak Ustad gitu kan. Keun we bapak mah bagian digawe we. Tah, urang moal nanggung dosa pamajikan, dosa urang we nu ditanggung teh nu urang eta nu ngaji teh. Eces teh. Eces. Jadi atuh kitu mah abdi teh teu cukup ku masihan resiko. Nyanteu atuh. Manya. Kewajiban salaki ka pamajikan teh ya. Hiji ngaresikoan, dua monokan, tilu ngimahan, opat ngawurukan. Mun rumasa urang teu mampu ngawurukan karena ilmu teu boga. Tah, sok ku urang widian. Widian jurungkeun, titipkeun ka ulama. Dan nah, kakarak didinya kewajiban urang aya nu lepas, aya nu gugur, kan? Jadi urang teu dosa, teu ngawurukan, teu dosa. Ari ku urang parantos di widian dijajabkeun, parantos ku urang dititipkeun ka ulama mah. Gugur tah kewajiban teh, gugur. Salamet, salamet tina sisi eta. Ngan lamun urang teu ngaji, urang cilaka tina sisi teu ngajina urang. Jelas? Tong hees. Eces teh. Tah itu. Sebab loba kejadian. Loba kejadian awewe careurik dicarek ngaji ku salakina, ai salakina bodoh deui ngawurukan henteu gitu kan. Nepi ka diancam rek diserahkeun. Kan? Datang ka buya. Ya kedah kumaha atuh? Usahakeun heula, nasehatan heula, usahakeun nasehatan heula. Mun bisa ka dieu jeung salakina, dek dinasehatan ku buya. Mun geus teu beunang dinasehatan, geus teu beunang ayeuna dibere nyaho, kitu kan? Kedah kumaha atuh ayeuna? Wayahna nyai mau tidak mau tetap kudu ngaji bae. Mun diancam ayeuna rek ditalak tong borok talak hiji rek talak tilu ge. Alus keneh teu sadunya teu saakhirat. Alus keneh teu sakolong langit malah mun bisa bae. Kan? Jeung salaki anu diancam ku laknat pangeran. Loba keneh lalaki neangan dewe kena tukerkeun kaloak lalaki kitu mah. Dengekeun lalaki. Awas, kan? Nyarek ngaji aya bahan dikaloakeun. Loba keneh lah lalaki. Cek bahasa barudak ngorama, dunia ini tidak selebar daun kelor yang tanyaho tah. Kan? Kahartos, awewe kakuping teu tong sieun jadi rana. Di mana boga salaki nyarek ngaji ngawurukan henteu gitu. Nah,
Jelas ente? Tong sieun doraka. Di mana ku salah kita diizinan, ini tuh yang ngaji, ini ngaji. Kan? Atuh dosa meureun ka salaki henteu salaki anjeun nu dosa ka cida. Tapi ari tartiban adab-adaban mah kudu minta izin heula, minta doa, minta izin gitu kan. Nah, adab-adaban kudu kitu, ngan ieu mah geus cara hade ditempuh ternyata kan masih keneh nyarek ka urang ngaji. Tuluy nepi ka diancam, tong keung diancam ku salaki dek diserahkeun. Kan? Tuluy nepi ka diserahkeun tong keung jadi randa entong tong keung. Malah kudu syukur ku Allah dipisahkeun tina kukumpulan jeung jelema anu diancam ku laknat pangeran. Kudu syukur, alhamdulillah Gusti abdi disalamatkeun kitu. Kata mah deui alhamdulillah teh abdi meureun ngasaan lalaki le sejen. Kan? Bener ente? Bener ibu-ibu? Tah gitu. Tong leweh diserahkeun teh. Oh lah ulah leweh. Alhamdulillah gitu. Syukuri we ku urang. Da teu goreng henteu. Ya diserahkeun ke tadina ge teu boga salaki tadina oge. Teu boga salaki goreng teu. Henteu. Ya. Tuluy diserahkeun deui, balik deui kana lalakon kahiji. Kan? Gitu. Tegoreng gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada ieu, ya. Pan ngaji ieu mah koyahna we peureus oge. Ya. Si rada peureus ka lalakinya wayahna we. Tabongan sorangan. Ai cicing dina jajalaneun mah nya katajong. Atuh nah ngajedog di jajalaneun maneh jang. Jadi we katajong wae geus moses curalit, mes-mes disungkur. Ya, jantowor, huntu murag nya meureun atuh ngajedog wae di jajalaneun. Tah gitu. Alhamdulillah. Ilmu teh saking pentingna. Heuda kumaha atuh da. Allah Ta'ala ngersakeun kitu. Yen moal bisa wawuh ka Allah mun teu ku ilmuna. Moal bisa deket ka Allah mun teu ku ilmuna. Moal bisa ku maula ka Allah mun teu ku ilmuna. Ari ilmuna ku Allah dipaparinkeun ka Rasulna ti Rasulna ka ulama. Estafet turun-tumurun kitu nya mau tidak mau urang teh kudu datang ka ulama. Hartos henteu? Kumaha cenah urang kudu datang ka sekali deui si meh eces urang kudu datang ka lain ulama nu kudu datang ka urang. Sekali deui. Urang kudu datang ka urang kudu ngudag-udag ka gitu. Rek wayah kumaha bae, rek di mana bae, nya kumaha ulama. Ulah tibalik kudu ulama datang ka urang, kudu ulama kumaha urang. Di mana ulama rada telat peuting teuing, tuluy ngaguru tuh ngagorengkeun. Tah gitu kan. Eta ajengan dionang didagoan pada isya kene datang jam 1 dan sing ingat bet ngadatangkeun ulama lagi geus salah sebenarnya da kuduna mah urang we datang ka saha ka ulama kumaha waktunya kumaha urangnya kumaha ulama we nah kumaha urang teu adab teu sopan kumaha urang sanu butuh nya urang nu butuh. Bener henteu? Bener henteu? Ari di dieu mun kabeuratan WC di mana? Nya aya di ditu, aya di dieu dan sebagainya. Gitu. Kudu WC ngudag-udag urang. Aduh.
abdi teh nuju di dieu se gitu kan. Abdi teh hayang kaberatan ieu teh. Kudu ka dieu we se, teu bisa. Cek we se kan nya maneh nu kudu ka dieu. Kan? Ka hartos henteu. Ka hartos teu. Tingali ku urang nu neangan duit. Nu boga duit nyeun aturan. Dek dibayar mun turut kana aturanana. Nyeun aturan kudu sip malam. Ngaran urang nu butuh duit. Gitu kan? Kudu dunungan kuma urang kuma dunungan. Jawab. Urang kuma dunungan tuh loba nu ka pabrik ke sip malam. Ya kan? Atuh datang ajengan jam 1 peuting atuh hitung-hitung neangan duit sip malam euy. Ari si laing bet ngadak-ngadak jadi belegu. Gitu. Tak tinggali nu neangan duit, tinggali kurang. Pagaweto, gitu kan. Lu bagian peuting nu di pabrik di iya. Pek tinggali ku urang. Tuh nu tinggali di pasar-pasar, tinggali. Di pasar Majalaya, di pasar Ranca Ekek, di pasar tinggali ku urang di pasar-pasar. Dan memang waktuna kudu jam sakitu, nya jam sakitu. Urang anu milu ka ditu. Atuh urang teh ti dieu keneh. Mawa dagang keuneun teh nya sayuran itu ieu dan sebagainya jam 11 beuting gapung-gapung init urang teh. Teu sae da di ditu janari atuh dadagangna. Bener henteu? Balik isuk-isuk ku urang teh diputer-puter sare we anu mah ku urang. Kan? Lain muter-muter pasar. Bener henteu? Heeh kitu tah kitu. Mun aya ayeuna ulama ternyata ngajina teh sok peuting wae puter-puter heesna ku urang atuh. Sok sare heula urang teh ngecas heula. Kitu ti beurang. Kan? Ulah urang deg tuli komen ka ulama atuh pangersa kitu ulah wayah kieu ngaos teh kan salah nu kitu teu adab ngaranna. Eces jelas teu kitu. Nu matak lamun ulama datang ka urang wah kudu sujud syukurna geuting sabarakali. Acong-acongan. Da kudu nama urang nu kudu datang ka ulama. Okay? Tah, alhamdulillah. Balik deui ieu ka nu bieu. Hayang wawuh jeung pangeran kedah ku ilmu pangeran. Hayang ku maula ka pangeran kedah ku ilmu pangeran. Ari ilmu teh cahaya, kan? Ieu cahaya ieu sing emut. Anu nyambungkeun urang ka Allah, mempertemukeun urang sareng Allah. Tah ieu cahaya ieu. Anu ngagiring urang ka surga. Nu boga cahaya ti Allah Subhanahu wa taala nu nyambung ka Allah, monya moal diasupkeun kana alam peteng, alam poek. Neraka mah alam poek, gitu kan? Nah. Catet ku urang. Sakabeh maksiat eta peteng eta poek. Sakabeh dosa eta poek. Kabodohan eta poek. Anu bisa ngahilangkeun poek ilmu pangeran. Matak saha jalma nu cicing dina pangajian dihampura dosana ku pangeran. Alias poekna dina ati ku Allah dipiceun. Jadi caang atina gitu. Maka nu caang atina nya moal diasupkeun kana neraka. Kan? Da geus dihampura ku Allah, kan? Da geus dicaangkeun deui atina, dek dijieun ahli surga ku Allah taala. Muga-muga urang sing janten ahli surga. Kitu. Ta ieu neraka teh ku Allah dicawiskeun keur jalma anu teu iman, keur bangsa jin nu teu iman, babarengan jeung kabeh golongan setan.
Na'udzubillahi min dzalik, abadi maranehanana di surga. Adapun jelema nu iman mun bae dihampura dosana maka moal tulus kana narakana. Mun bae teu dihampura dosana maka asup neraka heula ngan aya ujungna nepi ka beak dosana geus kitu dijait deui ku Allah lajeng diasupkeun ka surga. Jelema nu iman mah kan? Sehingga minimal cenah paedah tina iman najan sakeprul apu nyaeta ngahalangan langgengna jalma eta nu boga iman nu sakeprul apu teh ya langgengna dina neraka teh kahalangan. Hartina moal langgeng di neraka. Eta teh minimal. Beh dituna mah barokah iman teh ngahalangan asupna kana neraka. Nah, muga-muganya ya iman anu ku Allah dianugerahkeun ka urang sing ditetepkeun disampurnakeun teu sing ngahalangan urang sadayana tina asupna kana seuneun neraka. Amin ya rabbal alamin. Tah di antara nu wajib diimani ku urang teh nyaeta diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang sadayana ngariung sapertos kieu walaupun ayeuna tos lebet kana malam hiji dinten kahiji dina bulan Rewah bulan Sya'ban. Ya. Nanging ari ngagungkeun diisrokeun dimi'rajkeun mah da teu aya batasan waktu. Ngagungkeun maulid Nabi teu aya batasan waktu, teu kan teu aya. Ngagungkeun Allah ngagungkeun Nabi teu aya batasan waktu, teu aya. Ngan soteh, teu kan seseueurna sok dina bulan Rajab, sok dina malam 27 Rajab, nya eta mah supaya rada nyeri kitu eta mah. Kan supaya rada nyeri we. Lain hartina teu sah ngagungkeun dina bulan naon bae lain. Kan? Lamun ngagungkeun kelahiran Junjunan sallallahu alaihi wasallam dina sasi naon? Sasi Mulud eta mah ameh nyeri, kan? Lain hartosna teu sah ngagungkeun kelahiran Junjunan dina lian teh eta. Malah ya dina hadis sahih Muslim bahwa Junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok saum dina dinten Senin ditaros ku sapali sahabatna alasan saum dinten Senin mantena ngawaler kalayan waleran ngaitkeun eta saum kana kelahiran anjeunana dauhan mantenanana dzaka yaumun wulidtu fihi apan poe Senin teh poe kami dilahirkeun teh. Sementara nu puasa poe Senin umatna apan nepi ka akhir zaman ge nu paruasa poe Senin seueur. Padahal puasa poe Senin teh sabenerna mah muludan teh. Sabenerna mah mengagungkan memperingati kelahiran Junjunan teh. Sabenerna mah nyukuran kana dilahirkeunana Junjunan teh. Puasa urang poe Senin teh kitu. Kan lain dina bulan mulud wae lain. Artinya sah ngagungkeun mah dina tanggal sabaraha dina waktu nu mana bae di tempat nu mana bae. Ta urang sadayana ayeuna ngagungkeun diisrakeun dimi'rajkeun Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta ieu teh ieu urang teh keur ngebrehkeun keyakinan urang. Nu aya dina ati urang yen urang teh yakin percaya penuh yen Nabi urang sallallahu alaihi wasallam parantos diisrakeun dimi'rajkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Yakin penuh karena urusan salat, kan? Naon tandana yakin tah ayeuna urang ngariung kikieuan ieu teh salah sawios tanda keyakinan urang. Kan? Nu mawi kalintang saena dianggap ku agama, para ulama sepakat memandang sae sing emut karena acara seperti kieu
peringatan-peringatan di antawisna memperingati ngagungkeun Isra Mi'raj jungjungan. Naon sababna? Sabab ieu teh ayat-ayat keyakinan. Tegesna tanda-tanda keyakinan. Salah sawios tanda keyakinan teh nya urang teh kieu. Dari keyakinan mah dina ati keyakinan mah ngan gitu kan? Sok aya tandaan, naon tandana yakin tah urang siap ngorbankeun harta demi ngagungkeun Isra Mi'raj. Ulama sina ngadongengkeun Isra Mi'raj gitu kan? Siap ngorbankeun waktu, siap ngorbankeun tenaga gitu. Ieu teh tawis keyakinan urang. Mun urang teu yakin, ceuk basa Sunda mah sudi najis teuing. Make jeung kikieuan nepi ka wayah kieu. Bener henteu? Pangna urang daek ngariung, pangna urang siap ngorbankeun kan? Waktu, tenaga, harta karena naon? Karena yakin, guys. Gitu kan? Tah ieu muga-muga ieu keyakinan nu geus ditandaan ku urang ku ieu amaliyah masing-masing, pengorbanan masing-masing, muga-muga ieu keyakinan sing kabawa maot. Eta aya pokokna namanya sing kabawa maot. Gitu. Muga-muga ieu kalimatnya sok sanaos ieu kalimatnya saluk sing manfaat keur nu ngomongna, sing manfaat keur nu ngupingkeunana. Muga-muga ganjaranana sing dilimpahkeun ka almarhum guru urang sadayana. Pangersana Al Ustad Jajang Miftah ya. Ujang pangersana Kang Ujang Miftah oge sadaya kulawarga anjeunana garwana palaputrana rundayanana diselir ku Allah janten hamba-hamba nu saroleh oge janten pejuang-pejuang ilmu sabadana. Pejuang-pejuang agama sabadana, pejuang-pejuang kebenaran sabadana, pejuang-pejuang keterpujian sabadana. Muga-muga ieu madrasah ku Allah diabadikeun. Sakur nu ngaos di ieu madrasah sing kenging ilmu nu manfaat, ilmu nu barokah sadayana. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sakitu nu kabihatur hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kakirangan kalepatan kaluputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.